Bisa kernaon kan suraseri sorangan. Hah? Kernaon suraseri sorangan anjing power aing. Aing ding keur ngabayangkeun Ngebayangkeun naon? lamun aing jadi jalma beunghar. Aing rek meuli Pajero. Gaur-gaur ku aing kareupeun Imah Sia. Anjing. Dicumi daratkeun pokona mah wah sing watatatata sing gitu geuning. Rek dimodif. Ya heueuh lah dimodif ku aing terus rek hareupeun Imah Sia gaur-gaur ku aing. Balaga anjing. Indah merenya euy. Mun sia beunghar ding meuli naon? Aing ek meuli beko sal. Beko. Oh sia mah jadi tukang beko ding jadi operator. Moal nah jadi operator. Wah, Moal. anjing naon atuh? Ek dibawa ku aing ka hareupeun Imah Sia. Imah Sia ku aing ditugar. Ih. Sia mah kitu keher. Nah kitu kumaha? Pan sia ge tadi aing ek meuli mobil cenah Pajero. Engke dilimitkeun di hareupeun Imah aing Ya aing mah digaur-gaur hungkul lah sia naik lugar Imah segala. Ah, bae. Ih. Imah Sia ieu lain Imah aing. Nah, sia daek ngagantianahan. Nah, naon aing kudu ngagantian sia ge ngalimit hareupeun Imah aing teh menta ganti rugi. Nya naon da teu karugian sia mah. Nya rugi goblok gandeng. Ih, raradu sia ek lugar Imah aing. Ya heueuh ku aing ditugar. Wah, ku aing bejakeun anjing ka Bejakeun ka saha? RTG ku aing Imah RT na ku aing ditugar. Bejakeun ku aing ka bapak aing sia. Ah, Imah bapa mana ge ku aing ditugar. Oh, sia tungguan. Anjing. Nah heueuh kitu ek bebeja. Pak, ek lugar Imah kenapa? Maksudna ek nugar imah aing Bang. Sia caliweurak ya. Iya kunyuk. Teu Bang. Nah aing nugar kumaha? Cek si Isa cenah sia ek meuli beko lamun eta rek nugar imah aing pada naon? Na pedah naon? Sia pedah naon? Tetah si Isa Bang. Aduh aing ditonjokan heula Bang. Iya. Raradu pisan. Masya mah jadi Atuh mikir pisan sia tapi aku imah aing sakitu-kituna kehe rek ditugar. nah kumaha? Isa Sia anu kumaha Bang? si Cungur aing pirage heureuy. Goblok anak jeung bapak anjing. Sarwana. Sarwana kumaha sia cungur? Sarwana goblok. Tah, yo. Ih, ya. Aduh, anjing. Geng. Kono wae. Aing tes gering, Mang. Gering. Heeh, Bu. Muriang ieu aing coba mareuh meuh pan sales mah batu. Wah, segala rupa awaknya reri. Geng, karunya teuing. Heeh, pan teh Mang. Kumaha geus aya? Aing kamari ge boga saeutik. Pake ieu, Pake naon? pake berobat. Oh, suka pake ameng. Ameng kumaha pan aing lagi gering, Mang. Ameng kumaha? Terus istirahat tuh. Hengke mun geus boga mah ku aing dibayar ieu, Mang. Aduh, iya mah. Teu si Oding, teu si Jiwong. Icuk core. Lain icuk cole, Mang. Da aing ge lamun geus boga mah dibikeun ieu. Tuh oge sekadengnya nama. Aing pan ayeuna can kaboro neangan ieu ye. Neangan gawe, da gering aing geus saminggu. Seminggu. Heeh, Kecekak. ngece anjing ku cekat. Anu gering masak kecekak, Pan. Heeh, geus engkewe engkenya. Heuh atuh. Kasih Jiwong we kulit. Heeh, jeung ka ditu we. Cuman mayar mana lagi? Heeh. Rese sarua. Heeh, aing nya isukan we mun geus boganya dianterkeun ka imah. Oh. Punya. Aing keur teu boga duit ieu kudu mere mayar mah ih. Can hayang aing lah, can waktuna mayar parake sabulan. Kudu mayarnya ke helaanan. Oding. Kabar zaman aya Oding. Oding. Anjing. Geus aya deui si ulat bulu goblok. Naon ka deui? Henteu. Kita kemis. Biasa Oding. Nah sabaraha deui urang? Teu pira tinggal 4 kali deui. Nah meuni lila pisan kamari teh ban unggal poe teh mayar. Gapoe beungeut. Nah beungeut geuningan. Tuh da basa eta ditagih ku urang. Kerja wadoyo kode ke keramuk-amukannya aing teh kabur sieun tuh da. Nyahoeun abongan saha atuh sieun?
Wah tuh udah tonjok masieun urang ge da jama sarua. Oh, kewetunnya nu urang mah burit. Hiji dua burit kabeh. Jam sabaraha? Jam genepan lah. Hah? Jam 4 geus saruakeun ami bari ini ditu sekalian lagi. Jeung usaha. Aya we sekalian. Nah, aya wae geuneunan. Geus aing katong heula. Ujung atuh. Horman ten jam 4. Mun jam 4 jam genepnya. Embuh jam 4. Aduh anjing. Aing unggal poe panggil jeung nu kitu mah percaya ka aing leungit anjing. Nah yang ngagebugan aing. Andaikan saja Ada pucuk ulam pun tiba. dibalik setek kunyuk. Tiba nih. Saya gimana? Aing, geus lagi di si Oding. Hah? Geus lagi di si Oding. Nah gitu si Oding. Heeh. Si Oding bogaan hutang. Bukan utang, ngam biasa we sarua jeung sorangan. Icuk core, icuk core. Kalau kanget setek. Di saruana di Lancek, Tom and Jerry. Lain eta mah lain lancet aing setek kunyuk. Aing mah kana hutang lain hese. Eueuh, can aya jang bayar setek. Eta bener si Oding. Heeh. Teu bayar ka aing ke sore cenah. Hah? Heeh. Geus ka mana, Dik? Ah, aya perlu aing. Kepala lugu. Kesempatan ku aing. Aing di teu lah. Heeh, Jor. Nangan duit ka mana aing? Anjing. Gos ding, cungur, tongsok api-api atulah. Isuk-isuk kabayang eta kalau udah molor, terus aya nu lagi. Sok sarardi aing mah, kabayang eta bakal bosen hirup. Ampun teh. Lamun aing geus ngungkuy meureun euy. Isin wirang. Udah kumaha deui geus sifat jeung bakat mah hese sebenarnya. Ya, bayar. Pokona lamun boga hutang teh kudu dibayar sebenarnya. Bisi ke kaburu modal. Aya Oding. Asuran teh sorangan ding. Duh maaf ding. Bukan maksud aing menyinggung. Eta mah kumanya keur mamatahan aing teh. Keur mamatahan, keur diajar mamatahan jalma anu hese bayar hutang. Ditagih sabaraha kali hese angker teu bayar-bayar. Eta Oding. Oding. Sabar Oding. Ngaranna karupannya Oding. Pokoknya mah ding kewajiban ding. Ay urang sih ding ukur ngingetan ding. Urang aya. Aduh, aing sebulan ding capek. Engkenya jam genepnya. Masyaallah. Ayo karek jam 4. Wah. Buru-buru. Eueuh. Menit ke jam 4-nya. Kasabaraha liang si Oding minjem duitna. Tuh, Di, teh itu wadoyok deh. Itu Cih. aduh. Alhamdulillah selamat euy. Alhamdulillah. Sia keur naon di dieu goblok? Eta si bunga lagi. Si bunga lagi kumaha? Aing boga hutang. Si bunga. Sae ka aing mamatahan goblok. Sugan aing teh gablek hutang. Cik, mamatahan mah wajib sia teh. Sing aing boga hutang ge. Halus. Bayar hutang teh bisi ka bawa pae. Cenah. Bayar, sok beresan. Ulah umarinjem. Kumaha engke geus gede. Anjing bisi ka bawa pae. Bisi ka bawa pae. Aneh saya Bayar hutang teh bayar, bisi ka bawa pae. Sia cungur we jeung anu ato kunyuk. Aing gedegna plik. Oh, kok si bunga kunyuk. Udah nagih deh ke si Oding.
wow 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 wow